Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sabadana muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala wireh kalayan widi sareng kudrohna. Alhamdulillah dina wanci nu kiwari dina saat nu ayeuna simkuring dikersakeun ku Allah taala tiasa keneh nepangan pamiarsa tangtosna dina acara anu maneh nyaeta Cahya Hikmah. Mugi-mugi amprokna urang di dunia maya atanapi dina live streaming sareng sagala rupina ieu teh minangka jadi amal soleh anu makbulah munggu Allah taala sarta mugi-mugi sasiereun sabeunyereun tiasa nambih-nambih ilmu khususna abdi pribadi oge umumna pamiarsa sadaya. Mugi-mugi cita-cita harapan udagan urang sadaya kenging punten anu luhur anu mulia mungguh Allah taala sarta mugi-mugi hasilna tiasa nyalametkeun urang boh ayeuna di dunia isuk di alam barzakh sarta jaga di akhirat. Insyaallah dina danget nu ayeuna simkuring seja ngadadar ngaguar anu aya patalina sareng istihza, penghinaan, nyawad, atanapi ngaheureuykeun, ngaulinkeun agama. Jejerna mah panginten beuki wani ngahina nabi. Kasang tukang nama pamiarsa ieu pedaran teh nyaeta sakumaha pada uninga anu sok ngamonitor perkembangan sosial masyarakat sareng media sosial. Asana teh beuki dieu beuki loba jelema anu teu asa-asa ngahina agama Islam. Teu asa-asa ngahina Allah, Al-Qur'an sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panghaneutna panginten nyaeta kasus Yosep Supriyadi gitu saha namina teh Supardi keun lah salah oge ngaranna. Wani-wani manehna nga-upload gambar karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keur jalma anu ngarti mah ieu teh hinaan. Ieu teh cawadan. Tapi ari nu teu ngarti mah panginten pira oge gambar. Jaba butut deui gambarna ge kitu. Na mani kasinggung. Tapi keur urang mah insyaallah anu dina hatena aya iman ka Allah, iman ka Rasulna, ieu teh perkara anu teu bisa diantepkeun. Teu bisa diantepkeun. Alhamdulillah. Aparatur atanapi aparat di urang sigep taranghi langsung diudag, ditewak sarta insyaallah panginten sababaraha waktu nu bakal datang bakal naik ka pengadilan. Allahu a'lam.
Tapi panginten persoalan anu katempo ku urang sadaya. Dina media sosial teu asa-asa terus viral sumebar anu eusina teh nyaeta ngeunaan hinaan cawadan ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cendekna maranehna beuki wani ngahina Nabi. Dina ieu perkawis tangtos urang peryogi rujukan. Peryogi maroji, peryogi referensi, peryogi bekal. Kumaha nyang hareupan jelema model kieu. Aya panginten 3 catetan. Ieu mah tangtos catatan abdi, sanes catatan pamiarsa. Komo upami catatan teh catatan ulama, ahli ilmu, alim. Wah, eta mah benten deui. Ari abdi masalah ku jalmi awam gitu. Ngan teu awam-awam teuing panginten. Gadulah sakedik panginten bekal anu kakoreh, anu kaguar dina Al-Qur'an, dina Al-Hadis, oge kaul-kaul ulama anu tiasa dicepeng ku urang sadaya. Naon wae tah nu 3 catetan teh? Anu kahiji ya, catatan nu kahiji patali sareng jalmi nu sok ngahina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu kahiji dina intina sabenerna mah hinaan maranehna, cawadan panyawad maranehna. Atanapi naon we lah. Eta teh sabenerna teu aya nu serius. Teu aya nu serius. Kabeh oge heureuy. Heureuy kabeh oge. Teu aya nu serius. Nu mawi ku Allah Subhanahu wa taala ditetelakeun. Yeuh Muhammad, lamun teh mah maneh nanya ka maranehna ngeunaan naon anu sok diheureuikeun ku maranehna. Nah ngaheureuikeun Allah, nah ngaheureuikeun ayat-ayatna, nah ngaheureuikeun Rasulna sallallahu alaihi wasallam. Lamun ditanya kalayan telek mah pasti jawabna teh innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mangga aos surat At-Taubah ayat ke-65. Genap-genap sareng saterasna. Mung ieu waleran ku Allah Subhanahu wa taala diabadikeun. Lamun maneh Muhammad jeung urang sadaya nanya ka jalma-jalma nu sok ngaheureuikeun agama, nah ngaheureuikeun Allah, ngaheureuikeun ayat-ayatna, ngaheureuikeun nabina, rasulna, pasti jawabanna teh innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami mah teu aya maksud ngaheureuikeun. Bener sumpah. Kami mah saukur nakhudu wa nal'ab. Kami mah saukur ocon, saukur heureuy, oge saukur ulin, iseng. Tuh kami mah teu serius. Jadi pasti jawabanana teh sok we ayeuna aya kasus naik viral diudag ku sababaraha masyarakat, laporkeun ka polisi, ditewak, ceurik, leweh atawa nyieun pernyataan di atas materai. Tanda tangan. Minta maaf, minta hampura jeung sajabana. Gitu we. Jadi mau serius. Jawabanana teh pasti innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami mah teu serius. Kami mah saukur heureuy. Kami mah saukur ocon. Kami mah saukur ulin. Itu. Eta teh baheula. Anu can aya alat, can boga teknologi, anu masih kene tina biwir ka biwir we. Beja cek beja we. Kila wakola we. Tah zaman ayeuna mah TV aya, internet manteng jeung sajabana, gampil. Da urang ge uninga
nu ngahina Nabi sallallahu alaihi wasallam sanes di urang hungkul. Di Perancis, di Kanada, di Inggris, jeung di negara-negara anu panginten teka monitor ku urang sadaya. Intina lamun maranehna ditanya pasti jawabanna teh teu serius. Naon sababna? Sabab ieu nuduhkeun yen sadaya jalmi teh sabenerna mah ngaku yen nu nyiptakeunana teh nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Sajahat-jahatna ateis. Cekasarna mah sabodok-bodokna ateis. Tetep da dina hate nama, dina pikiran nama. Dirina teh teu ujug jadi sorangan. Nya oge digubrag lahirkeun ku indungna, tapi ngarasa yen mustahil dirina bisa lahir, bisa hirup lamun teu aya anu nyiptakeunana. Sarta teu aya anu ngarejekian manehna. Yakin. Pasti aya nu nyiptakeun, pasti aya nu ngarejekian. Da kitu dina konsep cipta menciptakan mah. Sok we urang geuningan manusia. Nyeun mobil, nyeun motor, nyeun sapeda. Bisa dijual teh lamun geus aya jaminan. Cik ieu mobil teh, cik ieu kendaraan teh, cik ieu pakakas teh. Aya onderdilna teu, aya spare partna teu, aya teknisina teu. Da lamun dijual pon kitu bae mah bisa. Kudu aya purna jual. Tahkan tenan jalmi, manusia jeung makhluk-makhluk sejenna. Sabada diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala, pasti aya jaminan purna hirup. Ya. Pasti. Lamun urang digubrag lahirkeun ku indung urang, pasti aya jaminan kahareupna nepikeun ka ajalna tiba. Pasti. Nya dina mobil wae, dina kendaraan wae urang boga pikiran model kitu. Jadi sebenarnya mah jelema teh kabeh yakin aya nu nyiptakeun. Tah nu nyiptakeun teh nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Jadi moal wani ngaheureukeun agama. Sabab Allah Subhanahu wa taala bakal ngenalkeun dirina. Kunaon ku agama. Ti payun tos dipedar geuningan. Naon sababna urang kudu ngahargaan ulama. Sabab ulama anu mere ilmu ka urang sadaya. Ku eta ilmu urang jadi kenal wanoh sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Saestuna anu sieun ka Allah Subhanahu wa taala ti kalangan hamba-hambana nyaeta ulama. Naon sababna? Sabab ulama gaduh ilmu. Ku ilmu jadi sieun ka Allah, sieun ku Allah. Da urang mapan keur leutik geuningan salat teh, lain sieun ku Allah, sieun ku kolot. Kitu ge lamun kolotna merhatikeun urang dina bab ibadah. Dari kolotna hare-hare mah panginten moal nya. Alhamdulillah, urang gaduh sepuh, gaduh ibu, gaduh rama. Diajarkeun teh salat, saum, ngaji. Tah geus gede mah geus dewasa, dikenalkeun. Nah ku ilmu tauhid, nah ku ilmu akidah, nepikeun ka urang teh ma'rifatullah. Kenal jeung Allah. Naon efekna, naon dampakna, naon akibatna. Lamun urang ma'rifatullah, salat oge, henteu sieun ku kolot, henteu sieun ku metoha, henteu era ku tatangga, henteu era ku sasama, tapi urang teh hayang kenging wajh Allah, kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Ku ilmu pamiarsanya. Wih deui kana pokok masalah urang sadaya. Jadi nurutkeun catatan simkuring, jalma-jalma anu ngahina agama, ngahina naon we lah. Wabil khusus ngahina nabi dina konteks nu ayeuna. Dalamun ditanya mah innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami mah teu
henteu serius. Kami masa ukur heureuy, saukur ocon, gitulah. Moal aya nu serius. Padahal dina urusan agama mah teu meunang heureuy, kudu serius. Mun dina perang menang nipu, tapi dina kahirupan sapopoe mah teu meunang nipu masuk. Muslihat teu kenging. Eta catatan kahiji pamiarsanya. Mugi-mugi tiasa ka naon teh katampi ku urang sadaya. Oh, jadi secara psikologis atanapi motif para pelaku penghina nabi teh atanapi penghina agama teh lamun ditanya mah pasti innama kunna nakhudu wa nal'ab. Oge umat Islam kaum muslimin anu boga ilmu nalika dihina moal saruana. Margi Allah sareng Rasulna geus maparihan tauji arahan ka urang sadaya. Omat lamun maranehna ngahina urang dina bab agama omat ulah dibales deui. Atawa ulah ngahina agama sejen. Cukup we lakum dinukum waliyadin. A'maluna amalukum beres. Tu kudu ayeuna hayo we ngahina agama sejen. Engke agama sejen bakal ngahina ka urang. Gitu. Jadi ulah ngabalukarkeun batur jadi ngahina urang. Entong. Keun bae. Dalam mun ditanya mah kalayan telak pasti jawabna teh innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ta catatan nu kahiji. Ya, mugi-mugi ngaregreugeun urang sadaya. Nu kaduana, naon sababna maranehna resep, suka, seneng, ngarasa sugema, ngarasa mantep lamun ngahina agama sejen khususna agama Islam. Sabab maranehna geus katipu ku dunia. Ari keur urang mah pan insyaallah wal akhiratu khairu wa abqa. Mohon. Ari akhirat teh alam akhirat teh eta leuwih hade tur langgeng kekal abadi. Boh nikmatna, boh pahangna, pahitna, peheurna, perihna, langgeng akhirat mah. Lamun nikmat saendang-endang, lamun cilaka saendang-endang. Kajabi jalminu aya imanan dina hatena insyaallah ditakdirkeun asup heula ka neraka tapi moal langgeng. Bakal diangkat tur diasupkeun kana surga anu kebeku kanikmatan insyaallah. Ku Allah ditetelakeun dina surat Al-Ankabut. Aya surat 28 nya panginten. Ayat 64. Allah ngadawuh, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Jeung henteu kahirupan ieu dunya kajaba lahun. Lahun. Nya nu hartina lah lahun teh. Hartina. Wa la'ibun jeung kaulina. Mun jelema mah capek istirahat. Gitu we. Dahar lapar gitu. Henteu dahar terus wareg salilana. Henteu. Komo tukang udud mah beak sabatang sambung deui sabatang. Ngan saukur gitulah dunia mah. Kehirupan dunia mah. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Wa gharatkumul hayatud dunya. Jadi naon sababna manehna wani-wani ngahina agama, wani-wani ngahina nabi, sabab maranehna geus katipu ku kahirupan dunia. Naon sababna manehna ngahina nabi? Sabab manehna boga ageman, boga naon lah, boga mindset. Naon cenah nabi? Geus we nu aya. Ka nabi mah teu sieun, tapi ka presiden, ka gubernur, ka wali kota, bupati, camat, lurah, sieun. Naon sababna? Sabab nya da aranjeunna mah anu ngurus dunia. Panasehat ulama oge cenah, maraneh kudu deukeut ka tilu jalmi, kahiji ulama, nu kadua sultan, penguasa, nu katilu ikhwan, dulur sasama.
Naon sababna urang kudu deket, kudu wawuh, kudu wanoh jeung ulama. Sabab ulama anu nganterkeun urusan urang, sabab ulama anu nganterkeun urusan akhirat urang. Dibimbing urusan akhirat teh ku ulama. Pan urang teh lamun aya nikahan, aya akekahan, aya kamaotan, aya syukuran, naon lah. Ka ulama eta teh. Malah abdi ge kantos, alhamdulillah. Baheula tahun sabarahanya. Di handap tahun 2010 lah. Ora keneh bereunannya. Kantos tadi ulam ku hiji jalmi. Kangge naon kangge ngeusian acara syukuran. Margi anjeunna dikersakeun ku Allah bade muka anu teh jasa pengiriman lah, kurir pangintennya. Tempat nage ngontrak-ngontrak acan. Ngontrak-ngontrak acan. Ngariung nya nalika usahana diawitan, ngariung terus ngulem abdi, terus nyungkeun pangduakeun. Tah diduakeun ku abdi. Abdi ngadua aranjeunna usaha bari terus milari strategi teras taktik bisnis kumaha. Alhamdulillah ayeuna eta pausahan teh wah nu baheulana ngontrak ayeuna mah dibeuli ku manehna. Nu baheulana teu boga mobil ayeuna mah mobil lagi ngajajak malah merekna ge aralus. Ari ustadna kumaha nya kieu we ustadna mah. Nyata kumaha deui atuh. Da sakapeung mah nu jadi inspirasi keur ustad, keur kiai, keur dai mah da lain usahawan, lain miliar, lain naon teh lain miliuner. Lain jutawan baheula nya jutawan istilahna teh. Dari nama duit juta-juta teh ayeuna mah meuli imah oge jarang-jarang anu juta-juta ayeuna mah 1M, 1,2 M, 3 M pan gitu. Nabi Musa alaihissalam oge kapungkurapan. Cek mamangna teh korun, keur miskin kene, keur sangsara kene. Lo mun ceuk urang mah salaku mamang. Cik pangdoakeun lah ku Allah. Mamang teh geus bosen sangsara. Geus bosen miskin. Tapi saur Nabi Musa teh teu salah mang. Asa mending keneh miskin kitu meureunannya ceuk ungkara anu bebas nama. Mending keneh miskin mang. Miskin mah mamang deket ke Allah. Ibadah getol. Tahajud unggal peuting gitu lah menjaman ayeuna mah. Waktu TS tu we dipakai ibadah, takorub ke Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan ayeuna Allah ngarobah takdir mamang jadi jalma beunghar, jutawan, miliuner, emas mang kilo-kilo. Gudang oge wah. Di mana-mana. Tapi damang Allah mahariwang lamun mamang jadi leungit Allah. Mending teu boga nanaon daripada teu boga sembaheun atawa poho kana sembaheun. Keukeuh hayang beunghar. Kumaha geus beunghar nya kitu. Urang pada uningnya malah jadi istilahnya. Jadi istilah lamun aya harta anu can kapanggih teh harta karun cenah kitu. Nya harta mangkorun gitu ya. Jadi naon sababna manehna ngahina nabi, sabab manehna katipu ku kahirupan dunia. Disangkana deket jeung presiden, deket jeung tokoh-tokoh, deket jeung para pejabat eta teh jaminan hirup di dunia, padahal henteu mata wani ngahina nabi. Wah, eta mah upamina teh mah naon teh alat-alat perangna wah komplit. Kapal selamna loba. Terus jet-jet tempurna loba. Pan sombong adigung-adiguna. Terus we jadi negara adikuasa. Rarasaan mah lamun alat-alat komplit, tentara loba, rarasaan mah bakal nyepeng
dunia. Tah geus katipu ku dunia. Mun geus katipu ku dunia pasti eta teh. Noh, jalmi nu miskin teh bakal dihina. Kalebet Nabi. Oh, dan Nabi mah atuh kapungkur oge saha anu caket jeung Nabi. Dina sajarah anu caket ka Nabi mah jalmi miskin. Jalmi duafa. Tapi hebat. Hebat. Panari urang mah biasana lamun ngayakeun event, ngayakeun kegiatan teh nu diperhatikeun teh saha? Laras. Nu diperhatikeun nu baleunghar. Sigana lamun urang wawuh jeung Pak Haji ieu, wawuh jeung Pak Haji itu, wah sigana event teh sukses. Gitu. Da pikiranana kadinya henteu salah eta oge. Mung Nabi sallallahu alaihi wasallam anu ku anjeunna dijadikeun naon teh? Nu dieksploitasi lah gitu lah dina bahasa eta. Nu dimanfaatkeun ku anjeunna kalayan maksimal. Kalayan daria nyaeta kaum miskin jeung duafa. Matak nalika futuh Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam anjeunna gaduh naon teh ide anu brilian. Ide anu panginten teu kapikir ku kaum muslimin dina waktu nu harita. Futuh Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam miwarang adzan ka saha? Ka Bilal. Coba. Ka'bah Baitullah teh simbol. Simbol. Teu aya jalmi anu wantun naek kana wangunan luhur Ka'bah. Teu aya. Teu aya. Da teu sopan. Malah cenah aya dina sababaraha. Naonnya duka fikih, duka naon, duka akidah. Cenah lamun urang hormat ka Ka'bah, moal aya wangunan anu luhurna ngaliwatan Ka'bah. Kahartos. Tah kapungkur mah kapungkur. Urang Arab teu wantun ngadamel wangunan ngaluhuran Ka'bah. Oh, upami Ka'bah teh sakieu nya tah hadapeun di dieu. Margi upami aya wangunan leuwih luhur tibatan Ka'bah upamina ieu. Wah, culangung gitu, teu sopan. Tapi panayeuna mah laluhur eta ge tapi da rada tebihnya. Dikosongkeun di tengahna teh dikosongkeun. Nah aja salian kangge tawaf oge kangge naon teh mere ruang lah, mere lolongkrang. Dalam mun hayang mah di iuhan eta teh. Tapi minangka tahrim hormat ka Baitullah dikitukeun. Moal aya nu wantu naik kana luhureun Ka'bah teu sopan. Teu sopan. Tapi harita Nabi nu miwarangna Bilal adzan naik kana luhur Ka'bah. Eta kajadian ngan sakali-kalina upami telepat. Saha nu mungguna horeng nu mungguna teh cenah saur Sahibul Hikayat kahiji Abu Bakar Siddiq, nu kadua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ras we munggu Bilal. Coba Abu Bakar nu ngabebaskeun anjeunna, teras Umar, teras anjeunna naik adzan. Tah tina ieu kajadian teh saha anu naon teh anu ngaleut ngangkeuy ngabandaleut arasup Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan sayadkhuluna fi dinillahi afwaj. Kusabab Bilal naik. Bilal teh kan hamba sahaya. Miskin. Kulitna hidung, tapi ku Nabi diangkat, harkatna, darajatna, karomahna, naik. Pante aya deui kajadian tiasa naik kana Ka'bah teu tiasa. Nya mata ngaralut eta nu miskin teh. Jadi Islam ke Nabi jalmi-jalmi nu miskin teh sanes ku sembako, sanes ku korma, sanes ku tamer, sanes ku
anggur sanes ku zaitun sanes, tapi ku ta eta. Bilal diangkat pamorna, diangkat potensina, dugikeun ka jalmi-jalmi nu miskin teh asup Islam. Gitu. Ya, jadi strategi Nabi luar biasa. Tak jadi nu kadua pamirsa, nurutkeun catatan sim kuring naon sababna jelema teu eureun-eureun ngahina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab nya eta. Ngarasa gede. Ngarasa leuwih hebat. Naon cenah Nabi? Kitu dina pikiranna teh. Jadi maranehna geus katipu ku kahirupan dunia. Dunia deketna jeung sultan. Batak wih tadi saur nasihat saur para ulama, omat maneh kudu deket katilu jalmi, kahiji ulama, kadua sultan, katilu sasama nu biasa. Urang deket jeung ulama sabab ulama nu nganterkeun urusan akhirat urang sadaya. Urang deket sareng penguasa, sareng pamarentah, sabab maranehna bakal nganterkeun cita-cita dunia urang sadaya. Orang hoyong gaduh kampus, orang kudu gaduh hoyong gaduh pesantren, hoyong gaduh madrasah, hoyong gaduh masjid, hoyong gaduh gedong, hoyong gaduh rumah sakit kedah caket sareng sultan penguasa. Upami henteu caket sareng sultan, oh moal bisa. Ujug-ujug ngadegkeun rumah sakit moal bisa. Aya izin-izin anu kedah ku urang diuruskeun. Lamun urang teu caket, kirang caket jauh. Rada sesah pamirsa. Jadi penting caket sareng penguasa. Nu katiluna kedah caket sareng sasama. Kudu boga sobat urang teh sabab eta pisan nu bakal jadi eunteng urang sarerea. Pan ari as-sahabatu sosobatan teh bakal maling tabeat. Beki loba sobat urang sarta sobat-sobat urang teh balager saroleh insyaallah. Batur ningali urang teh bakal ningali saha nu jadi sobat urang. Lamun sobat-sobat urang teh ahli ibadah, pangaosan hadir, teras aya takziah ngurebkeun hadir, aya wae dina event-event kagiatan nu model kitu teh insyaallah. Ya, eta jadi ulah tebih, ulah caket. Oh kurang ayeuna ngariung jeung jalma jahat. Ayo jelema teh ngahina agama we. Ngahina agama we. Komo jelema zaman ayeuna mah dina bab politik teu asa-asa. Kalau Indonesia dipimpin oleh seorang pembohong, maka Indonesia akan suram. Suram naona? Itu kan kaleueuwihi. Dibela entong. Nya lamun tujuanna halus mah teu naon. Tapi lamun tendensius maksudna kasih eta bahaya. Tapi lamun umum nya sebenarnya mah presiden gubernur oge kasinggung. Ieu ngomong teh seungeunahna pisan cenah jelema teh. Itu ngan duka kumaha nya di urang mah. Dibela, pan sok dibela deui. Dibela deui. Tah jadi pamirsa, anu sami-sami miharap dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ayeuna di dunia, isuk di alam barzah sarta di akhirat. Ayo urang lempengkeun ye hate urang, kayakinan urang yen dina ngalakonan agama teh tong make heureuy, tong diheureuikeun. Heureuy aya waktuna, tapi lamun geus ibadah entong diheureuikeun. Ngabahas surga jeung neraka tong diheureuikeun. Ngabahas malaikat tong diheureuikeun. Malaikat memang orang geus ningali kitu malaikat tong diheureuikeun. Urusanna ge ku Allah cukup urang teh iman. Ya, lamun urang iman pasti moal ngaheureuikeun. Tos we lah. Ieu mah nyahoanan ngabahas ngeunaan malaikat padahal teh nyahoana naon. Jadi kade ulah katipu ku urusan dunia. Lamun urang katipu ku urusan dunia, kieu itulah. Wani ngahina agama, wani ngahina nabi, wani ngahina simbol-simbol agama jeung sajabana. Naon sababna? Sabab maranehna geus katipu ku kahirupan dunia. Pun kitu deui urang dina ngalakonan hirup ieu.
Lamun urang katipu ku dunia pasti. Cenah ya. Asa riweuh make agama mah. Ribet cenah make agama mah. Oh, da pikiran urang teu bisa meuntas. Nu bisa meuntaskeun pikiran urang mah pan jalmi-jalmi nu saroleh. Insyaallah. Nu katilu, pamungkas. Nah, catatan abdi, catatan pribadi. Naon sababna maranehna wani ngahina nabi? Ngahina agama, ngahina nabi khususna. Sabab manehna geus leungit akal jeung hate nurani. Leungit we. Leungit, geus teu boga rasa. Geus teu boga akal. Da lamun boga akal mah moal kitu. Moal kitu. Da manehna ge sadar hiji saat mah urang bakal kolot. Atau napi teu kolot oge hiji saat mah urang bakal paeh pan kitu kasarna mah. Moal aya jalmi hirup sandeng-endeng. Moal aya dina pikiran urang bakal hirup ya 200 tahun. Teu. Bujang-bujang 200 tahun ayeuna memikir naha isuk urang teh bakal hirup keneh Allahu alam. Komo zaman pandemi mah pan sasalat. Meus-meus ambulan, meus-meus ambulan, meus-meus dia. Ayeuna sotenan urangna geus teu pati sieun nya. Sing sieunan ku Omikron oge teu sieun cenah. Kami mah teu sieun ku Omikron. Kami mah sieun teh ku Om saha gitulah. Mau disebutkeun. Maranehna geus leungit akal, leungit hate. Ku Allah Subhanahu wa taala ditetelakeun dina surat Al-Maidah, surat kalimat ayat 58. Ittakhuduha huzwa wa la'iba. Maranehna geus ngajadikeun agama ayat-ayat Allah, panginten ayat-ayat Allah. Maranehna geus ngajadikeun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala huzwan wa la'iban. Candaan, ocon, heureuy, walaiban jeung kaulinan. Dzalika bi annahum sabab maranehna teh qaumun la yaqilun. Maranehna lain kaum anu boga akal. Jadi leungit akal, leungit hate, leungit ati nurani eta nu ngabalukarkeun wani ngahina. Da boga kene akal, boga kene hate mah moal wani ngahina. Moal. Leungit hatena. Jelema nu ngahina Allah, jelema nu ngahina agama eta teh dina waktu nu harita manehna ge geus leungit agama. Malah jalma mukmin anu ngahina nabi, ngahina rasul, ngahina Al-Qur'an eta teh ku Allah disebutna teh qad kafartum ba'da imanikum. Manehna geus kufur sabada iman. Naudzubillah. Naudzubillah. Jadi catatan katilu naon sababna manehna wani ngahina Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab manehna geus teu boga akal. Geus teu waras. Nya, geus teu waras. Dan waras mah moal. Nya. Moal. Taeta tilu catatan. Pangitan aya catatan-catatan anu sanesna. Naon sababna maranehna wani kumaha wani ngahina agama, nah ngahina Allah, ngahina ayat-ayatna, ngahina rasul-rasulna. Jeung sajabana nu aya patalina sareng agama eta teh kahiji manehna teu serius. Teu serius. Heureuy anu kaduana geus katipu ku kahirupan dunia. Sarta nu katiluna akalna hatena geus dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Boga ceuli teu ngadenge. Boga irung geus teu ngambeu. Boga hate geus teu bisa ngarasa. Boga akal geus teu bisa mikir. Malah geus teu bisa narima yen Allah teh nu nyiptakeun urang sadaya teu katarima. Naon sababna? Sabab geus ditutup ku Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu falahum adabun alim.
Jadi hatena geus ditutup, ceulina geus ditutup, sagala rupana ditutup. Nepikeun kata bisa narima hidayah, pituduh cacaang ti Allah Subhanahu wa taala. Bagian kedua, kumaha sikep Nabi nalika ieu kangge titincakan urang sadaya, kangge dasar urang sadaya. Jadi lamun urang ayeuna manggihan ya jalma ngahina agama atanapi ngahina Nabi, kudu kumaha? Tah, tangtos urang ge kedah gaduh rujukan. Kedah gaduh maroji. Ya, kedah gaduh. Ayat 3 oge. Ayat 3 nu kacatet ya. Nu kacatet ku sim kuring ayat 3. Ketak atanapi tindakan Nabi ka jalma-jalma anu ngahina agama, boh ngahina Allah, ngahina anjeunna, ngahina ayat-ayatna, ngahina kaum muslimin atanapi ngahina naon wae nu aya patalina sareng dinul Islam. Ayat 3 nu kahiji nalika manggihan jalma golongan kaum nu ngahina anjeunna ngantepkeun, masrahkeun sadaya urusan ka Allah Subhanahu wa taala. Leres dina awal-awal Nabi oge naon ngarasa eungap. Ngarasa sesak. Matak aya firman Allah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Dihina, dicawa, diintimidasi, diteror jeung sajabana. Ngawitan mah Nabi oge sesak eungap, ya Allah, na kieu bae. Tapi nalika Allah Subhanahu wa taala maparin kajembaran hate, anjeunna sadar yen lamun hiji ujian, hiji cobaan datang ka anjeunna, biasana taralila datang pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nya, mohon. Da karasa gampang teh lamun Allah geus ngadatangkeun ka susah. Karasa hampangna teh. Da lamun hirup lempeng weh. Ah kieu cenah hirup teh. Tapi lamun aya tanjakan, aya naon. Aya hiji tanjakan terus ku urang teh cobaan. Kumaha carana ya? Komo keur mimiti nyetir mah pan jalan nanjak tuluy nikung, terus mudun kumaha ieu teh? Pan hese teh. Da kuncina mah naon heula? Tenang heula. Mental tenang, terus oge pikiran tenang. Nah, lamun pikiran tenang, ingat naon nu kudu dipigawe. Pake gigi rendah, nya entong dipulkeun gasna jeung sagala rupa lah. Atanapi ngabongohan heula gitu. Tetep kedah hati-hati bisi di luhur teh aya nu mudun. Pan ari geus tapis mangeunah. Rek nanjak, rek mudun, rek nikung, rek koral jalan kumaha. Ari geus tapis mah geus parigal geus ahli kalem we yang hareupan jalan anu pinuh ku rupa-rupa naon teh rupa-rupa kasusah gitulah ya, kendala mun eta mah. Pasrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkeun. Jadi lamun urang yang hareupan nu kamari jalma ngahina pasrahkeun ya Allah. Aya keneh jalmi nu model kieu sanggakeun ya Allah. Sabab manehna oge ciptaan anjeun. Oge hirup dina takdir anjeun. Ngan manehna mah dibere takdir anu goreng ya Allah. Nya eta ditebihkeun tina pituduh Allah Subhanahu wa taala. Nyanggakeun ka anjeun ya Allah. Gitu. Seseurna mapan kitu Nabi oge, pasrahkeun ka Allah. Nu kadua kumaha? Nu kadua mah dikutuk ku Nabi. Nah, jadi aya hiji kajadian dina hiji hadis ya. Nalika dina tafsir Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, ya ayyuhalladzina amanu, yeuh jalma-jalma nu ariman, la tattakhidul ladzina takhadhu, poma maraneh ulah ngajadikeun jalma-jalma ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Jalma anu sok naon teh ngaulinkeun jeung ngaheureuykeun jeung ngaulinkeun agama. Jadi lamun aya jalma wani ngaheureuykeun ngaulinkeun agama, omat ku maraneh
tong diangkat jadi aulia. Ya, ayatna minalladzina utul kitaba min qablikum wal kufaru aulia. Poma maraneh ulah ngajadikeun maranehna di kalangan jalma-jalma anu kungsi dibere kitab samemeh maraneh jeung jalma-jalma kafir anu wani-wani ngaheureukeun agama maneh, agama Islam, agama urang sadaya. Huzuan walaiban, ya, heureuy, ocon jeung kaulinan, aulia, jadi pamimpin, jadi wali, jadi sobat. Jadi pamimpin teu meunang, jadi sobat teu meunang. Wattaqullah. Maraneh sing sieun ka Allah. Jadi Allah teh nyarek, lamun Allah nyareknya ulah deuketan. Jadi lamun urang aya ngajauhan jalma-jalma nu sok ngaheureuikeun agama, eta teh sarua jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun deuketan, nah eta mah teu takwa ka Allah. Da parentahna oge, wattaqullah in kuntum mukminin, lamun maraneh iman. Kaunggal dina surat Al-Maidah ayat 57 sareng 58. Wa idza nadaitum ila shalah, sarta lamun maneh ngagero ka maranehna salat, ittakhuduha huzwa walaiba. Maranehna teh oh ieu nya nu tadi teh ieu pamirsa sanes ayat-ayatna anu tadi ittakhuduha teh kana panggero salat. Jeung lamun maneh ngajak salat, ngagero nya adzan keur salat, nya maranehna teh ngajadikeun eta adzan teh huzwan walaiban. Heureuy, bahan heureuy jeung bahan kaulinan. Diheureuikeun diulinkeun. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Pangna kitu teh maranehna teu boga akal. Lajeng dina sababaraha tafsir diuningakeun. Di antawisna teh kieu pamirsa. Ieu ngalalakonkeun sahanya. Kana rajulun minan nasoro bil Madinah. Jadi aya hiji jelema di kalangan Nasoro dilalakonkeun kieu. Di Madinah, idza sami'al munadi, lamun muadzin ngagalindengkeun adzan, yunadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas muadzin teh ngagalindengkeun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala ieu jelema teh di kalangan Nasoro manehna kalahkah ngomong huriqa al-kadzab. Huriqal kadzab. Sing tutung, sing geheng sia si pendusta. Dah, iya. Jadi nalika muadzin teh ngagalindengkeun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ieu jelema teh urang Nasrani ya. Harita di Madinah kalah ngajawab huriqal kadzab. Nya sing kaduruk sia al-kadzab, pendusta. Maksudna mah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nya Nabi dituduh kadzab. Bayangkeun. Komo dikontekskeun ieu hadis sareng zaman nu ayeuna nya, fenomenal pisan pamirsa. Aya penampakanana. Nya muadzin teh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung huriqal adzab, huriqal kadzab. Huriqal kadzab. Anggeha huriqal kadzab. Sing kaduruk sia eta pendusta teh. Maksudna mah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pan ari urang mah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dijawab teh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ieu mah lain. Huriqal kadzab. Gitu. Nya dilalakonkeun dina hiji peuting fadakhalat khadimatun lailatan. Dina hiji peuting teh pembantu manehna asup ka imah manehna. Nya lailatan minal layali dina hiji peuting binarin bari mawaseuna. Teuing cempor, teuing damar, teuing naon, pokona mawaseuna. Wa huwa naimun. Anapun jalma anu ngadoakeun Nabi supaya kaduruk teh manehna keur hees. Wa ahluhu niyamun, pon kitu deui kulawargana sakabehna keur sarare. Fasaqqatat syararatun
Ti Soledad manehna teh. Si pembantu ieu teh labuh. Ti sereuleu duka kumaha. Atuh puguh fa'ahraqatil baita fahtaraqo huwa wa ahluhu. Atuh puguh manehna jeung keluargana sarta imahna kabeh kaduruk teu nyisa. Nepikeun ka tangtos parae. Dikutuk dilaknat. Ngadoa sing kaduruk eta doa bakal balik ka manehna. Tapi teu saban-saban anu ngalelewe adzan bakal kitu henteu. Sabab aya kajantian nu sanes. Ya. Jadi nu kahiji mah diantep, nu kadua dilaknat, ya didoakeun goreng. Anu katilu mah dibingbing. Dibingbing. Lamun aya jelema nu sok ngahina, ngaledek, ngece agama, lamun manehna teh pi benereun bingbing ku urang. Tah ieu teh lalakon ieu Abu Mahdhurah. Nu ngalalakonkeun Abu Mahdhurah teh nyaeta putra angkatna lah gitu. Jadi putra angkatna. Jadi naon teh Abu Mahdhurah teh gaduh anak angkat lah. Gaduh budak yatim cenah kitu. Jadi murang kalih nu dikukutna teh kantos anjeunna nampi lalakon Abu Mahdhurah. Ngalalakonkeun kieu. Nya panasaran. Nyebatna teh yeuh pamanda gitu. Kusabab lain ramana. Jadi lamun di Arab panginten ya dina lalakon ieu hadis mah kitu. Jadi lamun aya hiji jalmi ngurus budak yatim, tah budak yatim teh ngageroan nu ngasuhna teh lain bapa tapi paman. Mang mun di urang mah. Cik cenah paman. Nah nya dongeng anu dilalakonkeun ku sobat abdi teh leres ngeunaan paman. Ngeunaan naon mun ceuk urang mah. Nya cenah kapungkur teh samemeh mamang jadi muadzin di Mekah. Eta teh kantos dongeng nama geuningan cenah. Kitunya memang enya cenah. Cik cenah dongengkeun ku mamang. Ngarah abdi apal nah akur henteu. Drak-dak we dilalakonkeun. Kieu cenah. Jang. Baheula teh mamang reka mana gitu, reka Hunain cenah gitu. Hiji tempat lah. Sarombongan harita teh. Teras nah, waktu di Hunain pependak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu. Anjeunna teh sareng rombongan oge sareng sahabat. Dikersakeun harita teh datang waktu salat. Ku mamang kasaksian Rasulullah miwarang adzan ka hiji jalmi. Ngong we adzan. Nalika ngong adzan, ku mamang dilelewe. Tarik deui mamang teh ngalelewena. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarik pokona mah. Leuwih tarik tinu adzana. Saur saha? Saur Abu Mahdhurah. Nepikeun katamatna. Salat we Nabi teh. Geus beres salat Nabi miwarang ka hiji jalmi. Tangtos hiji sahabat Nabi. Saur Nabi teh cing pangageroankeun saha jelemana nu tadi ngalelewe. Teras we utusan Nabi teh ngadongkapan kaum Abu Mahdhurah. Atau napi kafilah Abu Mahdhurah. Saha tadi di dia anu ngalelewe? Tak ieu cenah. Oh, tuh disauran ku Nabi, reuwas atuh harita teh Allah cenah. Saur Abu Mahdhurah. Digeroan euy cenah urang ku Nabi. Teu goreng pikiran, teu suudzon, langsung we anjeunna teh nyampeurkeun. Bener ente anu ngalelewe adzan muhun cenah. Cing cenah. Bari geumpeur cenah harita teh, cing cenah. Turutan adzan.
Diajarkan ku Nabi Abu Mahdurah teh. Di talkinan munir mah. Jadi langsung aja nama pamikenging sanad teh mah langsung ti Nabi. Nya ijazahna langsung ti Nabi. Allahu Akbar nepikeun ka tamat. Halusna adan maneh teh. Halus gitu. Nyawe teras diusap ku Nabi teh. Bunana dicabak. Teras kana dadana, kana hatena. Dugikeun kana samemeh bujalna. Patuanganana gitu. Nya dikitulah siga dijampean, siga diruqyah gitu. Nah saur Abu Mahdurah teh. Sareng sena diusap ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da langsung atuh ngaburinya. Nu tadina poek jadi caang. Nu tadina panas jadi seger. Pokona mah beda cenah. Duh, asa kungeunah diusap ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin simpuring mah. Abu Mahdurah teh hiji jalmi anu panguntung-untungna. Margi diusap langsung ku tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mulia anu agung. Wah. Langsung tah hari teh. Tah cenah ieu, ku sabab maneh geus nuturkeun adzan, tah ieu hadiahna. Dibere tah sawadah naon cenah perak, kepingan perak dina hadis mah kitu. Tah cenah hadiah keur ente. Atuh bunga keur mah diusap tuluy di buruhan. Da langsung harita keneh ya Rasulullah. Cenah cik angkat abdi jadi muadzin. Nya sok asal Islam heula Islam. Fenomenal. Tak gitu. Ieu lamun urang hayang naon teh yang rujukan maroji. Kumaha Rasulullah mere tindakan ketaka jalma-jalma anu ngahina agama, ngahina Rasul, ngahina adzan jeung sajabana. Rupi-rupi tindakanana teh. Kahiji mah antepkeun pasrahkeun ka Allah. Anu kadua mah ngutuk ngalakna. Ya, malik cilaka pan gitu. Sarta nu katiluna dibingbing ku anjeunna lamun teh mah aya peluang aya lolongkrang. Jadi gitu. Lamun kira-kira ieu jelema nu ngahina kamari teh pi benereun bingbing. Tapi kira-kira teu pi benereun mah uruskeun we ka pengadilan. Nya. Nya. Da teu saeutik nu ngahina Nabi cilaka. Kaduruk, labuh, bunuh diri teu saeutik. Si Welder gitu pamit telepat mah di mana di Belandanya. Ngahina Nabi, nyieun film Nabi. Akhirna mah asup Islam. Jadi teu mustahil nu ngahina ka Nabi teh nu tadina cece bakal cinta. Da saur Abu Mahdurah ge ngadadak cenah begitu diusap ku Nabi sallallahu alaihi wasallam harita langsung we nu tadina poek jadi caang. Nu tadina panas jadi seger. Nu tadina ngewa ka Nabi teh jadi cinta, malah leuwih cinta tibatan sahabat-sahabat nu sejen. Wah, pokona mah ka Nabi teh hormat pisan. Ngarasakeun ieu jalmi lain jalmi sambarangan. Ieu jalmi utusan Allah Subhanahu wa taala. Malah Abu Sufyan oge kantos pan diajak ngaheureuyan, cenah urang heureuyan je saur Abu Sufyan teh teu wani cenah. Naon sababna? Sabab sok dibejakeun. Lamun urang ngomongkeun ka gorengan Nabi, sok dibejakeun ku saha we, nepikeun ka koral-koral wae, batu-batu nu laleutik wae, sok ngabejakeun eta teh saur Abu Sufyan. Eueuh jelema bener eueuh jelema. Tapi aya batu we cenah di dinya, dibejakeun cenah naon diomongkeun ku urang teh ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keur ngomongkeun kitu sumping Nabi, naon cenah maneh teh kieu drak-drak puguh atuh. Ruas tah nya cenah. Namun dilalakonkeun da sigana mah Nabi nyampeurkeun maranehna teh sigana mah aya nu ngabejakeun. Batu sigana mah ngabejakeun tuh cenah. Muhammad aya nu keur ngomongkeun maneh sampeurkeun sigana mah kitu. Allahu alam. Ieu mangan dina emutan sim kuring hungkul. Jadi Nabi sanes jalmi biasa, tapi jalmi anu luar biasa. Alhamdulillah pamirsa teu garaosnya. Sajam ya. Duka sajam, duka kirang, pokoknya mah sajam lah kirang langkung. Urang parantos ngaguar ngeunaan beuki wani ngahina Nabi. Sakali deui lamun urang manggihan jelema anu ngahina Nabi, ngahina agama, ngahina naon wae, tenang. Urang gaduh rujukanana. Nya. Saur Allah Subhanahu wa taala nu ngahina Nabi mah tak pernah serius.
tara serius, tara daria, heureuy. Innama kunna nakhud wa nal'ab. Kahiji. Nu kadua manehna geus katipu ku kahirupan dunia. Katipu da bujeng-bujeng atuh ngahina nabi. Jelema anu korupsi anu naon ge pan katipu ku dunia. Katipu. Cenah. Moal da saeutik ieu. Moal sana bisa itu bisa ieu. Katipu. Ya, padahal nu bakal ngabongkar kajahatan maranehna Allah Subhanahu wa taala hakikatna. Nya. Cenah moal da si ieu geus dibere, si itu geus dibere uang dia. Moal Allah bakal ngabejakeun. Kitu tah jelema nu geus katipu ku kahirupan dunia. Anu katiluna maranehna geus leungit akal, leungit hate. Tapikeun ka manehna wani ngaheureuikeun naon wae ka asup ngahuruikeun negara. Ka asup ngaheureuikeun agama. Sarta ketak anjeunna, tindakan anjeunna patali sareng jalma nu ngahina agama, ngahina Allah, ngahina ayat-ayatna, ngahina rasulnya, ngahina rasulna, ya. Cekap we kahiji pasrahkeun ka Allah, nya pasrahkeun mangga nyanggakeun ka Allah. Kadua ngutuk lamun teh mah bener-bener geus ngaliwatan wates wangen. Sarta nu katilu dibimbing lamun teh mah aya lolongkrang, aya kamungkinan manehna bisa sadar, bisa eling, malah bisa jadi sobat urang, bisa jadi jamaah urang. Sakitu wae rupina mah pamirsa anu tiasa kaguar kapedar dina danget nu ayeuna. Mugi-mugi aya manfaatna sing kapetik hasilna ka ala buahna. Mugi-mugi amisnya henteu haseum, henteu pait ya, tapi lamun teh mah pait etang-etang nuang paria. Lamun haseum etang-etang nuju nuang buah ngora nalika urang, nalika ibu-ibu nuju naon, nuju nyiramnya. Sarta lamun teh mah amis, mugi-mugi amisna oge teu matak jadi panyakit nya, komo nu gaduh panyawat gula mah. Sakitu wae cag urang tunda, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dang tayungan ngajaga ngariksa diri urang sadaya, dohirna batina, dunyana akhiratna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.